Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Udang ti kubur tetela, jalma jadi rupa-rupa, tesarua jeung asalna, sakumaha ge amalna. Hiji awang ngaguruntul, gulang-guling awak ngungkul, nu kitu goreng kabatur, jeung tetangga embung akur. Ari anu kaduana jeung babita ya bedana, kana salat lalawara, ninggalkeun bari dihaja. Tilu nu betengna kembung, eusina ku senehurung, kana jagat eta embung, akhirna bakal kaduhung. Ari anu kaopatna, getih ngocor ti bahamna, anu kitu akibatna, teu jujur dina dagangna. Ari anu kalimana, awak kacida bauna, nu maksiat di dunyana, cilaka di akhiratna. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ari anu kagenepna, jalma gorowong beheungna, saksi palsu di dunyana, cilaka di akhiratna. Tujuh jalma nu letahan, nyerina teu katulungan, kana bener teu nyaksian, henteu sieun ku pangeran.
dalapan nuju jungkiran parjina bijil nanahan kana jina dilakonan ente sian ku pangeran salapan nu banget hideng ari beteng kembung pisan esinaku seneh hurung harta yatim digugulung 10 corop jeung lepra nu nganyerikeun kolotna goreng ka indung bapana jaga nu bakal cilaka 11 jalma siwungan ari beteng kembung pisan nu kitu sok mabok-mabokan jeung arak jadi langganan ari anu ka-12na cahaya lir bulan purnama nu soleh loba amalna bager tur sae akhlakna judulna ieu nahdoman bade ngageuing pikiran sina inget kadawuhan Nabi Muhammad junjungan ku maca ieu pepeling mugi sing jadi panggeuing du Gusti anu ngajaring siang wengi nadi aping Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah udang ti kubur tetela jalma jadi rupa-rupa tesarua jeung asalna sakumaha ge amalna Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi